almarhum Abah diondang ka Gembong carita keur hirup barang diondang ka Gembong Balaraja Gembong Balaraja jelema loba langsung Abah ditah ngomong Abah ngaji Abah kunaon Abah mah teu dipikir-pikir pan ngaji lain cara kipudol pan nama teh dirancang heuh teh nyana ngomong we langsung kunaon ngomongkeun dukun bae ulah percaya ka dukun sebab dukun mah eta ahli neraka urang ulah osok ka dukun lamun tatamba tuh yuh ngaji teh nyaritakeun dukun bae masya Allah barang balik di mobil supir ngomong kiai eta tadi nu ngundang kiai dukun al hikmat Abah waktu jauh cek dia sudah telan al-hikmat teh dukun ngaranna. Masya Allah cak abah teh lah kajin lah cak Allah ngagerakeun kos kitu. Tuh abah mah kos kitu tah. Jadi tapi eta tobat akhirna tah. Tobat. Moal kula cenah lah eureunna ngahikmatna kiai. Barang kiai ngomong kos kitu cenah sieun kula mah eureun lah ngahikmatna. Tuh lantaran ikhlas ngomongna. Nah diondang deui ku hiji jelema rentenir gagah jasa teu nyaho abah mah teu nyaho eta rentenir abah ngabahas tentang renten engke tukang renter mah di akhiratna beutungna bakal 7 lapis gede segede gunung Uhud engke di narakana terus salapis 2 lapis 3 lapis dibeulem ke asal geus datang kanu terakhir didatangkeun deui ku Allah 7 lapis siksa tamah tah rentenir teh kos kitu bakalna lamun urang nyaritakeun ku ari leumpang make suku di akhirat mangke rentenir mah leumpangna make hulu ayat anu ngomong emang bisa gitu lempang make hulu sakumaha Allah ngabisakeun lempang make suku babarieun Allah mangke di akhirat lempang make hulu engke ge rentenir jelema-jelema nu sok muksi nu sok pajak di akhirat teh dibalikeun urang mah lempang make suku di akhirat ahli pajak nu sok ngadaharan pajak termasuk kiai anu sok dibere ku tukang pajak mana kiaina wallahu a'lam di tukang aya nah eta hulu da leumpang eta abang seputar eta bae renten dan teu jahoeun